coba berbagai macam nu susah disugihkeun, anu pinter anu bodoh dipinterkeun, nu lain kiai dikiaikeun. Coba tak iyalah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Istiqomah henteu manehanana. Ketika istiqomah ngaji bae. Keur susah ngaji. Kesenang ngaji bae. Kemudian nyana teh keur pakir ngaji, sore ngaji bae. Jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah. Berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah. Toat-toat bae. Dah keur teu boga mah pikiran zakat aing, barang engget-engget ya. Ibadah kitu ngaran aya ta dunia, ya zakat, barang sugih jasa, poho zakat. Poho zakat. Liya belu aku. Masya Allah. Mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun. Kadang orang dibere susah, kadang orang dibere susah, kadang sugih. Ieu diperhatikeun ku Allah dicoba. Susah sia kos kitu ibadah, sugih sia kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, kuari sehat, keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha, keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur gering. Ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah. Dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib, asar. Nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip. Aya sip 2 nya ge sarua. Oh, malaikat peuting, malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting. Ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin. Malaikat pencatat. Tak eta malaikat pencatat teh ya. Moal pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub. Ketika urang junub, malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang. Sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub. Mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah. Tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goit, ketika urang ngising malaikat embungeun cekeuna aing membungkan tempat bau-bau kos kitu malaikat lain parantina atuh aing mah embungnya nungguan di tukang di luar. Kalamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan. Ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu. Embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah. Wah, beres eta malaikat bungeun. Nah, disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet. Tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi. Sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya di gigireun maneh. Geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin. Kula sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang. Lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun. Bung jaga aing meneuleuh kos kitu tah teu hayang montak mula rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyanakeun. Nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang nyana. ولا تزر وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg. Dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik ge aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah. Itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro ndek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa
tak ikir carita babawaan di dunia di dunia teu bisa atau aja jelema manggul ini sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggul pugu aing ge sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneu ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa kaita keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditemlekeun ka urang dosa urang ditemlekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu saejan teu bisa ku sorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata orang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat orang bagus zakat orang bagus segala rupa orang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau orang nyaga caprak dari hareupeun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah ieu tah zalim ngaranna urangna puasa urangna salat urangna zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha tuh perhitungkeun kumaha miskin ayo kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu nah geus kieu kudu kumaha tuh ya kahadeannya nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh saektar makan impan kali 5 juta pan semeterna beuh pohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi lah bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae ngeulenceng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mantap ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres urang tetep lu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tuh ngenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang
malaikat poswan saya mana? Poswan saya hilang, jam 3 tidak ada. Emang jam 3, jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh. Si emang nonton main bola. Jam 3. Beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak. Jeung kumaha ge milu nonton. Ya, posan eueuh. Hendek lompat ka mana? Aya catatanana di mana? Berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin, malaikat hafadzah nu malingna ieu. Aya catatanana. Malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana. Moe eta kan nyelesikeun hiji ge angel. Lantaran nu dipaling dipaling motorna, nu dipaling mobilna, anu dipaling taneuhna. Anu dianiaya pada teh hiji bae ge angel. Da seurang narangtung, mata poe ngan sadeupa sakieu. Masyaallah, neuk teu kebal kumaha. Lila jasa. Urang geus kakejat bae ngegerahan. Maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu gegerahan ge. Puguh ka neraka leuwih panas. Tah eta. Ayo kana tilet hiji jelema bae ge pohara jasa. Nah ieu, mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong, nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya. Ngomong tah ieu curug. Saya yang motrek-motrek. Aduh geus deui kumaha cak suku kula nu leumpakna. Aduh. Aja cak babaturanna kula nu ngadorongna atuh geus. Ieu mah teu ngomong, lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus. Rame atuh jeung malaikat. Disalah-salahkeun malaikat. Mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun. Arjuhum suku. Wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh. Ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra. Summa ila rabbikum marji'ukum. Bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer beaskeun, ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun, diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun. Dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair, cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal, cek Sinto pangeran teh Panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun, dibeda-bedakeun, diperdebatkeun tentang pangeran. Cek ieu Uzair, cek ieu Isa, cek ieu Maryam, cek ieu kitu Panon poe, cek ieu mah batu, cek ieu mah kayu. Engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah. Engke urang ditanya, "Isi teh pas ini kunaon?" Nah, urang seri bae. Tidak ada yang perlu dipasinikeun. Apa itu pas ini cak malaikat? Ya, pas ini ada bus ini, ada pas ini. Saya tenang-tenang aja. Kula mah cak malaikat kon teu pasir henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Abdi mah memang geus ka Allah. Oh. Tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah, nu mangeranan ka Isa ruhullah, nu mangeranan ka Maryam anak Allah, anak awin ta Allah. Anu mangeranan ka panon poe, anu mangeranan ka batu, ka kayu, ka makhluk. Tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah, nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar. Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh, tenang urang. Mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we, kalem. Paje. Kada si Rudin mah bongon tenang amat. Tenang. Kolot-kolot tenang. Dek naon tuh dipasinikeun? Itu batur keur pasini. Kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ge wayahna cek. Senang kuari mah sombong ge cek. Jadi mesti mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe si maki.
gawe naon teh emang ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur ke segala rupa Allah. Ye, sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh, aing hante hanjaka teu kos sia we ki. Ye, kuari si hanjaka. Baheula mah sia aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Kuari kakara kerasa Gusti ya. Engke bakal yang jadi aki-aki. Anu nurut teh nuju mana isuk bae nuju mana 11:30. Tapi 11:30 kayak lumayan kayaknya sih, endog-endog bae menang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa huwa aitadima wa huwa rabbu kulli syai. Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara. Tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebal deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage ka Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, allazi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun, Allah mimpin ka eta nagara, nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah nek gabereskeun eta nagara, statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos itu pan, kos kitu teh kajenting di halangan ku bae moal bisa dalil, tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe. Deh, atuh geus kitu we eta. Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup. Banten redup ngaranna teh. Lain Banten bersinar. Banten redup. Oh, kuari mah lain redup deui gua ledeng. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal ki pudel ieu empot-empot tanah. Aing kapanggil tamual, tenang pun, moal pun, kalem ae. Aduh, Masya Allah, lainnya na bae, loba. Tuh kan, iya sih ta. Asal Allah dek dijadikan pemimpin kos gitu, kacak Kangjeng Nabi ke kos gitu. Di mana Allah untuk menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara. Negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu, urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu ieu kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihanna hese bae berarti Allah endeuk ngajadikeun negara urang ambruk.
tinggal pilih bae, dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat dek milih ka mana, dek dibenerkeun negara dek henteu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade, dek ka mana arahna? Dek ka mana arahna sing hade? Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul aya calingan teu urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan Cina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganana hana semet beuteung doang. Nyata teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting beuteung aing jembluk nya nama. Sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nya bahwa ieu negaranya henteu nya nama. Henteu nya nama. Urang deuk nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah teh ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keula nu geus ka dieu hese di ka dieu keula lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Kuari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, Pan eta teh meureunana boga kepentingan. Henteu saluluguna dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge. Aya kepentingan kajeun kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tai kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah teu carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silaka eta teh nu hese ge nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi puguh geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare Cali geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tama kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag adu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba
loba toel kuda siang ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu non ngaranna okos belantara urang lempang ninggalkeun belantara serut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari mah egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo boh dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jelema overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleun tolol teh jelema we eta da satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah Masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah Masya Allah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti Betul ngalengka bae itu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa
ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab tekudu ngabensolan tekudu ngabensinan tekudu ya mah deket jasa diberi ilmu toy geus datang Mekah akuarium mah deh Jakarta hayang balik ke Indonesia nek naon tuh rindu ke anak tolol siapa apaan kerja aing si rindu ke anak apa majikan meureun ya gitulah ada jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atau dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deket kan teh leka tek datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajen kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deket jeung Allah mah geuna jas masyaallah karim lamun tuan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang kadeketkeun Allah deket jeung Allah micenan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di geus kitu lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuhna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ning ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dideuleu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatibna
penting pada magribna masih keneh tadarus lantaran teu sibuk urusan dunia. Pada isana ge aya pengajian di mushola nyana masih keneh milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat keneh tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolot teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kekembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan dah nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad Pajaen ke mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disapeker ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat. Waduh, geus kuari mulai salat dan bergaul jeung nu leutik teh. Kuari mah masyaallah kan nelayan. Dahar ka jati kan nelayan. Ditanya kok siapa ka jati bae sih? Ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih. Nu di imah leteng hideung. Aduh, geus mulai geus. Kadang-kadang kan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu. Di imah bapak hayang cai baik nyokot bae sih kos begeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa indah jasa kadeleunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang mantep kadeleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocok deui henteu geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung nu leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu
jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati tepuguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait. Oh liab luaku dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun, anu pinter anu bodoh dipinterkeun, nu lain kiai dikiaikeun. Coba ta ieu lah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Istiqomah henteu manehanana. Ketika istiqomah ngaji bae, keur susah ngaji, kesenang ngaji bae, kemudian nyana teh keur pakir ngaji, sore ngaji bae, jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah. Berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah. Toat-toat bae. Dah keur teu boga mah pikiran zakat aing, barang engget-engget ya. Ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia, ya zakat, barang sugih jasa poho zakat. Poho zakat. Liya belu aku. Masya Allah. Mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun. Kadang orang dibere susah, kadang orang dibere susah, kadang sugih. Ieu perhatikeun ku Allah dicoba. Susah sia kos kitu ibadah, sugih sia kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, kuari sehat, keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha, keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur gering. Ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba ngomong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae. Bah maningan muriang bae sia sia naonan. Kamma ge bager kamma. Abah ai keur sehat mah mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu. Ampura tangeunahna sada kula. Abah mah maning ulah cager-cagernya. Dicoba ku Gusti Allah. Boh, barang dek sehat teh, rada sehat deh kuari. Masih ka mana? Tuh, cak lagi mending ulah cager abah mah. Dicoba eta ya Allah liab lu aku. Masyaallah. Nah, supaya stabil, keur susah, keur senang, keur sehat, keur gering, keur sugih, keur fakir, keur jadi rakyat, keur jadi pejabat. Tetap ka Allah. Masya Allah mantap biasa. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Maksudnya liyabluwakum fima atakum. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Kancang nyiksana, cepat nyiksana. Kecepatanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman di dinya gopurna segat mau balago yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih. Lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah, barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae, senang pakai ibadah, ekernya lemah ibadah bae, kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah bae. Nah ieu mah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah, anu taat bakal dibere Ghafurur Rahim surga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu. Maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Ya, lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim. Lamun maksiat teh bakal diberena Sari'ul Hisab.
Iko mudah-mudahan orang kabehan diberi sadar bentak mata hati orang diistirahatkan pikiran-pikiran orang tina duniawi dimantapkan keyakinan orang ka Gusti Allah sehingga orang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita nyuksruk tentang sifat barengna Allah jeung urang dipaksa-paksa ge ari encan waktuna hese dijelas-jelaskeun ge tetep bae hese sebab ieu mah endek mindahkeun rasa tina rasa budak pindah ka rasa dewasa ti rasa dewasa pindah ka rasa tua ti rasa tua pindah ka modar kan aya jelema geus kolot tapi rarasaan ngorak bae bloon jadi eta dia tidak tahu diri ngaran padahal mah nyana teh pejabat tapi teu boga rasa pejabat rarasaan teh preman blon ieu teh sabenerna mah nyana teh kiai tapi teu boga rasa kiai rarasaan mah nyana teh preman deui lah atawa nu lain kiai berubah boga perasaan kiai nu lain polisi boga perasaan polisi nu lain abri boga perasaan abri terkutuk terkutuk jadi nu lain kiai ngarasa jadi kiai nu lain wali ngarasa wali belon jeung kanyahoan bae tuajen kukumaha ge kuanyahoan kajen teh nyana ngaku wali ngaku noreka tapi loba larangan-larangan nu kunyana ditabrak kanyahoan bae ta ieu mah deuk mindahkeun rasa kebel-kebel lamun diulik dibere ku Allah pangkat karasulan teu bisa dikasab pangkat kanabian teu bisa dikasab tapi pangkat kawalian mah bisa dikasab urang mun hayang jadi wali bisa kawin heula oga anak awewe nikahkeun jadi wali mujbir hiji-hijina pangkat nu bisa dikasab diusaha ialah wali lamun geus datang ka pangkat wali la khaufun alaihim wala hum yahzanun di dunia leuwih-leuwih di akhirat eueuh kasieun wali mah sebab wauh jeung Allah kuari nyana berusaha lumpat menuju Allah disebut suluk lamun orang kuari lumpat menuju imah bupati gampang maka rekomendasi atau telepon ayo wauh mah perjalananna dek naik sepeda naik motor naik mobil asalnya ho alamatna dekat imah bupati berangkat bisa pakai aturan birokrasi ngaranna
deka Allah meleuwih-leuwih make carana. Allah selalu membuka pintuna untuk hamba-hambana anu datang. Lamun urang dek berangkat ka imah bupati kudu ninggalkeun imah urang. Berangkat make kostum anu layak dek kapanggih jeung bupati, layak dek kapanggih jeung gubernur, leuwih-leuwih jeung presiden. Ka Allah mah nu deuk ditinggalkeunna lain lembur. Tapi lamun deuk menuju Allah, nu ditinggalkeunana dunia, nu ditinggalkeunna makhluk, nu ditinggalkeun nafsu, nu ditinggalkeunna setan. Cicing bae urang di imah, eta ditinggalkeun ku urang usul ilallah. Urang lelumpangan ka mana-mana, ka gunung, ka leuweung, tapi eta nyangkut bae di jero hate moal usul-usul. Nu batek kos kitu mah tinggal bisa na jeung teu urang ngopenan hate. Ninggalkeun nu tadi. Mulai eueuh hiji wali anu henteu masantren heula eueuh. Ngaji maksudna. Moal kajen ku kumaha ge. Jelema tadina sakola bae kuari deuk ibadah ka Gusti Allah henteu make perjalanan syariat teu ngaji teu masantren tek celi anjing. Celi anjing bae nu ditek-tek. Moal bisa. Tetep kudu masantren heula. Masantren ge lain masantren modern salap. Masantren salap ge nu kiaina lain digolkar. Pancada kiai kudu masantren be. Atuh padek ninggalkeun dunia, makhluk, nafsu jeung setan. Ente renung coba. Ente renung. Renungkeun sakedeung. Ketika jelema sakola, masuk SD, SMP, SMA, tujuanana dunia, jauh ke Allah. Ente asup sakola sanawiyah aliyah di pondok pesantren modern keur carita makrifat ieu mah. Lain keur carita urusan perbandingan ilmiah. Urusan makrifat ieu mah. Ente sakola di aliyah universitas tadi jero pondok pesantren modern datang ka kiamat moal jadi wali. Tanggung jawab moal bae. Sebab naon? Nu diarah dunia. Sedengkeun ilmu kewalian ninggalkeun dunia. Beusi kurang jelas ka guru sanawiyah, ka guru aliyah beusi pajar ekstrim komo, ka pendiri pondok pesantren dah cenah Ki Ucim mah teh mah ekstrim. Disoekeun sungut sia ku aing. Moal jasa. Komo teh mah SMA. Kuliah di Trisakti, di UGM, di IPB. Geus moal jadi wali jasa cak aing moal-moal. Kumaha lamun hajunyana bisa, lain deui masalah. Pasti ngaji berarti. Kudu kembali ke salaf tetep bae. Didinya pusat ilmu kewalian. Wal bisa desa kol. Cenah aya nu tadina keluaran Al-Azhar aja jadi wali. Berarti nyana make ilmu salaf. Teu menuntut kemungkinan nu tadina kuliah ki mufasir ge tadina kuliah dihukum tapi kan jadi model guari urusan jadi wali jeung teu na tamah lain deui tapi nyana geus ninggalkeun urusan hukuman tuh kan Gus Dur kurang kumaha modern tapi model salapina. Nah, kuari renungkeun saya tikeula. Coba cenah beureunanan anu jadi bupati mah bisa jadi wali, ngising di dinya. Moal bisa. Jadi gubernur hayang pondok bambu. Mas Andre ada di ditu. Jadi presiden, komo. Tapi jadi santri mah geus mulai aya di lingkungan wali. Wah, cenah kiai kos kitu denger atuh ku cilisia.
Sama sok jubah-wahan bae. Emang siapa dasarna ka aing. Keur kaji ilmu kawalian ekstrim geus kawalian. Mantak loba nu teu sanggup. Boro-boro ngalaksanakeun ngaji na bae teu sanggup. Ieu ge geus sabaraha ieu nu malundur ti majelis ieu ya. Oh, aya loh cenah teu make manyareekanan aing bae momal ngaji. Aya nu kitu. Aya nu kajen mah cenah dicarekan aja yang nyoba teh aya nu ka situ. Aya nu kajen mah asal hadir bae lah cenah ngadengkeun aya nu kitu. Aing ngalaksanakeun mah marwal ieu. Hese mah kumaha gitu. Ieu asal nyaho bae heula asal nyaho. Seseorang masantren dianterkeun ku bapakna datang ke pondok pesantren cicing perang di pondok teh perang ninggalkeun indung ninggalkeun bapak makhluk nu paling deket jeung nyana ditinggalkeun ceurik bacerik nyana dulur nyana anu setiap saat nyana ulin mungkin jeung kakak mungkin jeung adik jeung alok ditinggalkeun babaturan nyana anu biasa samotor jeung ngopi bareng ngarokok nyana ninggalkeun babaturan lain teu berat kuari ninggalkeun pendidikan di luar ngaji tinggalkeun kabeh kampung halaman ditinggalkeun ku jana cicing di pondok pesantren geus sabaraha nu ditinggalkeun indung bapak adik kakak mamang ua tinggalkeun kabeh ku jana ande tolan babaturan kabeh kampung halaman tempat kelahiran ditinggalkeun tanya nek naon maneh eta ninggalkeun eta ngaji ilmu Allah mulai raruntuh cenah sakola ge sarua ka Jogja ninggalkeun indung bapak ninggalkeun babaturan dan lain sebagainya motifna beda sia ka Jogja keur naon sakola aing maksudna sakola dunia akan ditunai ngaji di bupati gubernur minimal ya tukang korupsi lah aing dunia ninggalkeun akur motif nu beda cicing di pondok pesantren perangnya nak mimiti ngabebetah awak masak kudu sorangan nyeuseum kudu sorangan mantap di pondok pesantren anu ditampung cara pondok pesantren modern aya kantin dan lain sebagainya jauh ka jadi wali henteu jore ieu teh urusan pondok pesantren modern teh teu jore yang nuntut ilmu mah ngejar ilmiah atuh bisa bae tapi untuk jadi wali jawabanna ge geus teu kudu diomongkeun berarti boro-boro murid atuh guruna ge jauh kan berarti cak guru alias sial taki uci itu sial lu sial ka aing sial tapi budak di pondok pesantren mulai hanya demi untuk mengetahui syariat awalan indung bapak siap ditinggalkan adik kakak siap ditinggalkan keluarga sekitar ditinggalkan babaturan ditinggalkan tempat kelahiran ditinggalkan hanya untuk mengetahui ilmu Al-Quran mulia jasa pae sorga motif dah beda mulai adaptasi nyana jung nyese sorangan prihatin kan dahar masak sorangan kira-kira pasakeun nu babaturan dek jadi wali ge maling heula bajunya nacan diseusean nu babaturan dipake ku jana emang gitu tipe wali mah jadi bebasan ngaranna nyana bebas maling deui paling ge bebas sia make baju aingnya kunaon tuh atuh sia ge kamari nu aing atuh beres geus santri teh kos kituan tah aju baju nu aing ka mana dijual ku aing pala teu dijual aing teu boga duit siapa pengen jual-jual bae tung tenang bae si jeung aing geus dijual
iya aing mah lain ngajual ojol jeung duit atuh masalah eta hirup santri teh kos kitu Masya Allah wah sia guriling we kurang diputer we aing nenden rokok tapi eueuh ku aing sial bebeja tuh aing teh kapuyeng nangan rokok jasa we diteuneun di jandela atuh sugan teh mah moal dirokok ku sia goblok sia ngan sakitu doang geus beres paling gak diancam deh awas ya gara meuli cap paling deui sia ku aing man palanga pulinga selalu aja lu paling deui gue eta kan sakur hiburan naon santri mah kita hiburan asup hati atuh teu sia kunaon sih cicing di tukangan aing we aing aya ngasaan rokok sering sapotong jeung aing ieu heula sia henteu geura siap bae heula dan sut panteungeun henteu ngarokok di tungguan gitu mah atuh teu geunah jangan ngarokok mah nu geunah maksud cada Habib Rojak sut begitu ai di tungguan kos kitu mah teu geunah bangun bae kulantaran nya geus kita pe ya tuh ya geus sabat geus beres sering sapotong rokok santri eta kos kitu pokoknya mah hese nyaritakeun kahirupan santri mah loba nu bingung nah gas kueri mulai ngaji amil jurumiyah tanya sia maksudna ieu ngaji hayang ijazah ijazah di mana kiai na gitu bogaeun ijazah di mana nomor ijazah atuh ti Gusti bae mah mulai tujuan geus mulia jasa tata dina mah rada aya salah hayang jadi kiai hayang jadi ustad tapi setelah kiai na ngabahas dina pengajian ikhlas oh ternyata ulah hayang jadi ustad hayang jadi kiai kos itu mah kumaha Allah pengkolkeun awalna mah supaya jadi kiai cek bapana supaya jadi ustad supaya jadi kokolot lembur lah geus kos kitu masalah geus tapi setahun 2 tahunnya honyana dina bab ikhlas ulain kitu horeng mas santren mah ngaji be adapun nu ngajadikeun kikituan mah teh mah kumaha Gusti lempeng geus mulai geus setengah wali tanya teh setengah wali ya Allah mulai kuari kejaran ilmu amil jurumiyah sorot terus ngelal ngasal tiba-tiba nartib dan lain sebagainya kuari ngahartikeun yaqulu imriti alpiyah ngajilah johar maknun mantek mulai ngaji fikih fatul muin fatul wahab terus ngaji tafsir ngaji hadis dan lain sebagainya naon maksudna hayang ijazah teh naon dia ngagali ilmu Allah piwalian geus mulai aya kuari geus mampu geus mampu ieu maca geus mampu ngahartikeun geus mampu maham geus mampu nyana geus ngaler ngidul mun cara alat bad dipetakeun ieu mubtada ieu khobar setiap mubtada kudu aya khobar setiap fiil kudu aya fa'il setiap syarat kudu aya jawab mulai di dieu oh ieu teh kalimat teh bentukna teh ieu teh bentukna teh kulliyah oh ieu teh juz'iyah oh iya teh qodiyah kuliah oh iya teh qodiyah juz'iyah dijadikeunlah kurang kieu lah cara nyokot hukum ieu teh kalimat umum ieu teh kalimat tanda-tanda kalimat umumna oh ieu teh aya ahli ta'rif kieu lah caritana ieu teh aya bahasa lauk mun aya bahasa lauk kieu lah ieu teh mun aya bahasa laula kieu lah mun aya bahasa laula ieu teh bahasa inama kieu lah bahasa inama oh geus tanda-tandana geus diayakeun jol bae istilah dina Fathul Muin Imam Zainuddin Malibari nyieun istilah-istilah mun ieu kapanggih jeung ieu lah jigna mun kapanggih kalimah ieu jeung kalimah ieu lah jigna aya deui istilah Fathul Wahab lamun ieu kalimah kapanggih jeung ieu kieu jigna ieu kalimah ieu kapanggih jeung kieu jigna satu-satuna kitab gabogaan istilah-istilah tertentu nyana geus bisa oh kapanggih kos kieu horeng jamul jawamena kos kieu horeng goyatul usul nata pinter nya teh waduh geus hebat jasa kuari hayang ibadah ka Gusti Allah geus aya bahan coba polisi dek ibadah khusus maksudna coba abri coba PNS dek di mana horeng ulah ngahayal jadi wali nya mah ulah cek dina atuh henteu ieu atuh mabur sia ka ditu ieu mah keur carita wali mulai setiap jelema butuh ilmu Allah selalu ngayakeun guru nyana butuh ilmu thariqah aya guru mulai
perjalanan menuju Allah, hayang datang ke Allah supaya dibere ilmu mukasyafah, ilmu hakikat. Mulai kuari ku guruna dibeat bener sia endeu ka Allah bener. Siap ninggalkeun makhluk dunia, makhluk nafsu jeung setan, siap. Digambar awak teh. Kitunya gambaranna mohon. Siapkeun ku maneh tujuan ka Allah. Mangga ieu wiridna zikir, kieu carana, napasna dan lain sebagainya, ieu tahap awal. Ke tahap kedua, ke tahap ketilu. Kieu maknana. Boleh? Mulai sing hade sia ka khidmat hiji we Allah nu dideuleu. Mangga berangkat. Adapun kegiatan sehari-hari mungkin bae dagang, mungkin bae zahirna ieu mah. Mungkin bae ngawuruk, ngajar zahir. Tapi hiji Allah. Mangga berangkat. Didinya lah mulai gangguan disebut awaid, dunia, makhluk, nafsu jeung setan. Karena urang mah encan dipagahan ku guru teu nyaho gangguan-gangguanana. Atuh magol bae urang. Jelema di dieu endeu ka Cikupa. Kan lurus terus sesuai jeung aturan jalanna. Mulai di Pasar Kemis langsung ka Tereup, di Tereup langsung ka Pasir Gadung terus langsung datang ka Cikupa. Teu badang mampir-mampir. Ieu ge deuk Allah, sing hade dunia, sing hade makhluk, sing hade nafsu, sing hade setan. Siap. Berangkat jana ka Allah. Perjalanan aya Golkar mampir. Kiai, ieu mah doana ti Pak Kiai. Maksudna kampanye terakhir Kiai mah kajian pertama mah teu kudu hadir, ieu mah terakhir bae dijemput naik ke panggung terus Kiai ngadoa. Insyaallah lah. Adapun eta mah transportasina mah geus teu kudu dicaritakeun geus lah insyaallah lah. Kiai butuh naon ieu? Butuh kendaraan. Geus pokona mah mio embung mio hayang Avanza. Oh gede teuing atuh Kiai. Teu bisa lah eta Avanza mah mulai tah. Jual beli antara doa jeung Avanza. Karena butuh partai siap. Nyana magol di dinya. Endeu ka Allah magol di Avanza. Magol. Sanajan nyana zikir la illallah gideugna datang ka puyeng nyana. Illallah Avanza magol di dinya. Jadi wusulna lain ilallah ila Avanza. Kos gitulah deka Allah. Magollah di Golkar, magollah di Avanza, magollah di Fortuner, magollah nyana di P3, magollah di naon gara? Ngomong atuh sia. Magol. Ieu mah Golkar henteu, Avanza henteu, pot mulus. Aya Rangda. Jahe. SMS kajana. Masyaallah, kula mah pokona mah kieu bae Kiai. Nu penting kula mah dikawin bae karena aya anak ieu yatim teh mah deuk digilirna mah terserah Kiai. Deuk saminggu sakali, deuk sabulan sakali kula mah ridho. Lantaran Kiai ge jelema lain jurig. Ajunyana bae nol nerkom. Atuh mulai ayalah hubungan asmara. Waduh, jadilah dikawin ku nyana. Endek wusul ilallah kuari wusul ilal jahe. Iya gangguan karena tuh. Ya. Jadi gangguan dek Allah teh mungkin bae ku baju, mungkin bae ku sepeda, mungkin bae ku motor, keur carita dunia.
mungkin baikku mobil kuari makhluk mungkin baik di jero hati ayah pemajikan mungkin baik di jero hati ayah anak mungkin baik di jero hati ayah jaringan-jaringan organisasi jaringan-jaringan partai tokoh organisasi dan lain sebagainya iyalah mampir di dinya nyana mal usul ilallah hese lain hese deui mulai kuari nafsu kade nafsu urang salat urang kudu boga pikiran hawa nafsu kade salat ku hawa ku nafsu atau ikhlas selalu jilain pagawean atah dek jadi wali teh mulai zikir hawa nafsu apa teh ku nafsu talain sia zikir berangkat urang silaturahmi hawa nafsu lain berangkat urang ngariung hawa nafsu lain ngaji hawa nafsu lain lamun urang hawa nafsu dunia geus henteu tadi makhluk geus henteu kuari ku hawa nafsu ujub di jina bakalna jeung aya ria awas sing hadeta nah ieu kuari urang merangan hawa nafsu mun dahar hawa nafsu lain selalu terus ditafakuran ku urang dek berangkat ka mana hawa nafsu lain dek dahar hawa nafsu ta lain dek sare hawa nafsu ta lain wah terus-terusan ketika orang ngedeng dina anggel ieu make anggel ku nafsu ta lain ketika orang di kasur ku nafsu ta lain wah Masya Allah atuh lain lalaga lain jadi wali babari mah atuh sia jadi wali kabeh hese gasa Masya Allah nginum ketika orang nginum ieu ku nafsu apa lain ya Allah ya Rabbi urang mapan anggal teu cukup hiji anggal hiji pedek teh 2 3 yang disuku hiji dicangkeng hiji budak raja koang-koang meweh tah mah nafsu iyalah mulai setan ngagoda urang teu nyaho ieu teh setan mana lain ketika urang geus belajar bakal nyaho ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain gangguan nu aya ka urang dibere nyaho urang ku Gusti Allah karena sesuai jeung tujuan urang deuk ka Allah nah urang berangkat dicicing bae di imah tetapi nu ditinggalkeun leuwih berat tibatan urang deuk ka Cikupa tibatan urang deuk ka Bandung urang deuk ka Bandung mah teu meunang mampir-mampir gampang geus bae langsung ka Bandung tetapi ketika deuk ka Allah Masya Allah karim ulah aya di jero hate dunia makhluk nu mantak lamun aya jelema norekat suluk boga HP jawabanana pokoknya asal kiai boga HP wah cenah kiai mah nya kitu bae pokokna sebab HP mah jaringan makhluk sedengkeun urang titah kaluar tina jaringan makhluk hiji bae Allah dia tuh kumaha lamun geus bahasa kumaha kapan ka ditu nage teu meunang ayeuna kaifa tidak boleh Allah atuh kitu mah hese geus sia ulah ngomong jadi wali atuh geus bae jadi juri gatuh sia mah hese lain hese di asal jelema kiai boga HP geus jauh ka jadi wali jadi cenah teh kiai mah mun teu maksud jadi wali aing mah keur carita deuk jadi wali goblok meureun sia mah ye ai sia tuh ulah sok haju totololan ieu mah keur carita deuk jadi wali ulah sok aju cenah kula mah teu maksudnya jadi wali atuh geus itu maksud mah atuh sia geus atuh bisa perlu boga sarung HP atuh sia mana si ieu babut endek aju boga HP eueuh ti ditu mun kiai basi kiai boga HP dek usul ilallah bohong tama bohongna ge TK 0 besar tama mal bisa kajentingnya na mama kajentingnya na buya kajenting udeng-udengna bila perlu sagede godag geus nyawa sia godag bopam gede-gedena bakul ngaranna godag tetep moal jadi wali kajian zikirna muter bae moal sebab naon ieu tah ulah mampir deuk ka Allah teu meunang mampir di HP teu meunang mampir di TV teu meunang mampir di dunia teu meunang mampir di cenah ieu mah bisa aing mah kos kitu mah ngan syukur zahir urang atuh kumaha sia atuh ai sia zahir we ulah sok ngabohongan diri sia ulah mah cenah boga HP ge ieu maksudna ngan syukur zahir urang batin mah henteu aduh ai Allah sia bisa mah
ngan si ulah nggak bohong. Atuh kalau jadi wali babari babari jelema jadi wali. Do badak ilmu kawalian ge aya guru da mikeun ka saha ieu. Nu endek nu siap mikeun ka sa guruna mah geus siap mere. Guruna geus siap mere jasa aya jasa guruna nganu endek diberena saha. Titah ulah boga HP bae geus teu kuateun. Titah ulah geus teu kuateun. Masyaallah. Nah, guari usul ilallah teh hese lantaran teu meunang magol ketika aya jelema nu sugih urang ngahormatkeun kana kasugihanana magol di dinya ketika aya polisi aya pejabat kemudian urang cinta kana jabatanana magol di dinya ketika urang aya dina jaringan urang cinta kana jaringan eta lantaran aya kamangpaatan magol di dinya ketika orang asup ka partai magol di partai mual usul ilallah kuari dibersihan dunia terus eueuh nu dipake akhrij hubad dunya min qalbika fa inilah ajmahu hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid selama jelema cinta kana dunia cinta ka Allah bohong selama jelema aya anu nyangkrung di dina hate makhluk cinta Allah bohong selama nyana bergerak sesuai ejeng nafsuna cinta Allah bohong ngan kabeh kan kos kitu ngaranna keur suluk berarti kudu perang mujahadah disebutna merangan nafsu riyadhah jadi kudu di riyadhahan mantap loba ka Cirebon riyadhah balik ti ditu ngahikmat lain riyadhah eta tamah riyadhah jurig Riyadhah cenah di ditu di mana di Cirebon di Jawa Tengah di Jawa Timur weh tamah riyadhah hikmat tamah ngajauhan ka Allah hikmat mah ngajauhan ka Allah lain hikmat asli nah ieu mente mulai nyingrai terus lalaunan tergantung kecerdasanana dunia mah aya ngan urang teu kacantel kana dunia teu jadi gangguan ka Gusti Allah ku dunia sapertina urang keur liwat dunia ngawean ka urang teu nyilek-nyilek aca mantep kan aya dunia mah noelan ka urang teh jahe noelan kunaon cek jahe teh lain kos gitu dipegang hayang mah itu teh pangaranna nyantel teh henteu jadi nu mantak tah ketika keur suluk mah hak kos nu bertentangan jeung syariat nu mantak ku ahli syariat mah disalahkeun masa kos kitu di luar jalur tamah tu kos kitu mah heueuh diheueuhkeun eta teh ngan boga maksud geus ulah loba omong lantaran titah urusan masyarakat kok nyana sorangan encan jadi kan lantaran ieu encan jadi sorangan we ka Gusti Allah mumprung ka Gusti Allah geus ulah aya kagoda ku kieu ku kitu dunia eueuh di jero hate kemudian makhluk eueuh nafsu ge kitu tentu capek mungkin bertahun-tahun nyana merangan kos kitu riyadhahna mujahadahna wah lain lalagaan memandang manusia, memandang dunia, dedengian jeung sadawan capek. Mulai aya getaran ti Gusti Allah. Hei. Kade mata lain usia nu aing teh. Ulah sok di aku ku sia nu aing. Geus pergunakeun sesuai jeung perintah aing. Awas. Sieun ka Gusti Allah. Awas celi. Lain usia nu aing. Celisia teh nu aing bisa ngadenge teh ku aing bisa ngadenge teh suara-suara makhluk lagi nu aing sia deh sia ulah salah mempergunakan anak aing teh deket jeung sia mulai geus aya rasa deket asal geus aya rasa deket sieun geus ka Allah irung eta irung teh pake napas sing hade napas ka luhur napas ka handap teh nang aing lain sia pergunakan ku sia pakai zikir ka aing sia ngambean oksigen menghisap oksigen ngambe nu seungit nu teu seungit makhluk aing teh kabeh ge sesengitan babauan jeung sajabana
ciptaan aing irung nang aing siana ge nang aing awas ulah dipergunakeun sageunahna mulai ngerenyet hate terus kasungut terus kalengan terus kabeteng terus kabeh teguran ti Gusti Allah lantaran urangna tadina riyadhah mujahadah beurang jeung peuting mulai Allah mere tek ner rasa bareng jeung Allah ketika orang lempang tanaga teh ieu teh nu Allah berarti aing teh bareng jeung Allah ketika neuleu trek dedeleuan teh menang Allah kice peureum menang Allah nu kadeuleu ge makhluk Allah gurak-gerak nanaon kadeuleu nu cicing nu gerak eta teh digerakkeun ku Allah atuh aing teh bareng jeung Allah ti mata ti ceuli ti irung ieu lah ma'iyah neuk nyaritakeun ma'iyah teh huwa ma'akum aina ma kuntum cek tadi ge pan Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana setiap awak-awakan naon nu kunyana dipigawe di usaha Allah kan nu ngurus tadina mah teu boga rasa asa urang bae lantaran aya pengakuan mata nu aing ceuli nu aing tanaga nu aing gagah nu aing kabisa nu aing jauh jeung Gusti Allah ketika urang teh suluk kuari mah eueuh dunia eueuh makhluk eueuh nafsu eueuh setan aya rasa al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat lain urayan rasa ai kuari mah kan urang urayan oja heueuh nya urang diuk ngadiukeun Allah urang nangtungkeun Allah urang gawe ngagawekeun Allah ja Allah ma ta'malun naon kitu ngaranna alimum bima ta'malun naon kanu naon nu ku urang dipigawe janang Allah kabeh ge fa'alun lima yurid jadang Allah ngan urayan kuari mah rasa diatur geus lantaran sieun ar-raqib kulli syai anu neuleukeun serta setiap perkara wal hadir ba kulli syai hadir serta naon bae beserta nah kuari mah aing nyaho kana deuleu sia sebab mata sia nu aing dideleukeun ku aing nu kadeuleu makhluk aing eueuh nu siaan aing teh bareng dina deuleu sia aing nyaho kana denge sia nu kadenge ku sia teh suara-suara makhluk aing nu merdu nu teu merdu eta teh suara makhluk aing baik ti manusia maupun ti hewan-hewan nu lain sing hade eta ceuli teh lain nu sia nu aing nyaho kana denge sia-sia keur ngadengekeun naon ngadengekeun musik ngadengekeun suara naon eta teh kade eta teh dibere ngadenge teh ku aing janu aing sing hade sia ngagulak-gilekeun hate sia sadar urang nang Allah mulai ti Allah ku Allah ka Allah minallah billah ilallah eta teh lain urayan rasa lengkah teh ti Allah ku Allah ka Allah kicep ti Allah ku Allah ka Allah benge ti Allah ku Allah ka Allah kabeh ge ti Allah ku Allah ka Allah. Lain urayan rasa mulai karasa kuari wa huwa ma'akum aina ma kuntum geus rasa jeung Allah bae hate bersih jasa mulai diinkisapkeun ku Allah lantaran urangna asati Allah ku Allah ka Allah eueuh duniaan eueuh makhlukan fakushifa dibere mukasyafah ku Allah jang naon ngahibur walina lantaran sia beurang jeung peuting per detik per menit per jam teu eureun-eureun sia ka aing kuari ku aing dibere lantaran sia teh terus bae lumpat ka aing terus bae lumpat sia ka aing aya dunia ku sia disingraikeun aya makhluk ku sia disingraikeun pan aing nyaho cek Allah berarti sia lumpat ka aing suluk teh ieu dibahasakeun lumpat sia teh ka aing berarti terus-terusan beurang jeung peuting maka Quran maka zikir maka sholawat maka tafakur jeung sajabana lumpat sia ka aing ku aing kan dibere dunia sebagai cobaan ku sia teu ditolelir aya jelema kadinya lurah teh camat teh terus ngajakan bebarengan jeung sajabana eta ke pandang aing panti aing ku aing ka aing atuh tapi sia tapi bisa nyingraikeunana nah ku ari ka dieu geus cicing di lawang aing sia
kuari tinggal dibukakeun we ngan kieu kakarak datang ka lawang mun cara lawang mah mun cara ka lawang mah cek aing geus nyaos ya geus aya di lawang tah ketika urang namu ka hiji imah urang geus aya di lawang tinggal salam doang assalamualaikum assalam aduh geus kadenge sorana aimbu ID dibuka mancan geus indah jasa ngadenge suara sarwiti masyaallah masyaallah assalamualaikum aduh sebeuh padahal di jalan teu dahar sebeuh ngadenge suara sarwiti antosan sakedak aduh abdi bade bersolek waduh masyaallah ya karim indah jasa tekebel kontrak dibuka lawang lah mangga calik ya Allah ya Rabbi di jero imah nanggeus disadiakeun makanan-makanan minuman-minuman segala rupa tetep urang embung hayang bersanding hayang nyekel cinggir bae eta jeruk eueuhna naonan anggur eueuhna naonan sagala rupa eusi imah eueuhna naonan teu hayang sebab tadina ge teu dimaksud nu dimaksudna ge nyana nyaos sia nyana ige sarua geus datang tatetek di pintu Allah tinggal dibukakeun bae lawang teh di muka syapakeun ku Gusti Allah teh hayang Gusti abdi deuk naonan di muka syapakeun dibere karomah teh hayang Gusti atuh abdi naonan make jeung dibere karomah ai kitu sia hayang naon ka Gusti abdi mah tuh kan beda jeung ilmu cisoka mah wirid dia ku sia hayo geura tuh tak coba make peso tuh kan hebat kan eta kan istidraj ngaranna wali teu hayang ketika dibere muka sapa Gusti teu hayang sanes eta maksud abdi mah urang mah pan kuari hayang di muka sapakeun hayang amat Gusti urang mah jauh ijab teh antara urang jeung Allah dibere karomah ih abdi Gusti mah henteu boro-boro karomah jeung muka sapa andai kata Gusti mere sorga ge mah jam teu hayang ai kitu sih hayang naon cek Gusti pan ieu sorga tah embung abdi mah embung hayang naon hayang nu nyieun sorga masyaallah eta ge disuguhan ku sarwiti naon ieu ieu teh kue cincin teu hayang ieu bolong hayang lain bolong nu eta hayang bolong nu itu ya Allah ya Rabbi teu hayang dibere kue dibere bolu embung sarwiti teh diicip-icip kurang naha cek sarwiti naha teh cek sarwiti hayang nu nyieunna ieu mah lah kos kitu mah lumrah henteu memeh ka nu nyieunna hormati heula aya soal penghormatan mangga atuh toel ku urang bolu kue cincin ieu ge sarua muka sapa ke penghormatan ti Gusti saresna teu hayang abdi teu hayang di muka ngan penghormatan urang bersyukur ka Gusti Allah sekedar penghormatan ti Gusti Allah teu maksud muka sapa teu maksud karomah teu maksud surga hiji be Allah na al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqib ma kulli syai'in wal hadir ma kulli syai' wa huwa ma'akum aina boga rasa kuari asa bareng bae jeung Allah teu bisa dicaritakeun tama sebab perasaan moal bisa diuraikeun kajen dibukukeun ku kumaha ge moal bisa kok Imam Ghazali ngabukukeun pengalamannya na abeh ditiru ku nu endeuk kok Imam Qushairi ngabukukeun nyana supaya nu endeuk bisa nurutan kok Tuan Syekh Abdul Qadir ngabukukeun abeh nu endeuk sok geura kos kieu lah perjalanan ilmu Allah kawalian kieu ye siala menuturkeun dibukukeun ku nyana carana kieu bakal datang carana kieu bakal datang eta mangan sakadar ngabukukeun teh abeh nu endek bisa nuturkeun sakitu doang adapun nu ngajadikeun tetep Gusti Allah ieu mah sakadar perjalanan tuh jadilah Minhajul Abidin tuh jadilah Ihya tuh jadilah Hikam Syai'atullah beusi endek tuturkeun ku maneh adapun nu ngajadikeun Gusti Allah maka amanat kabeh ge
boga guru teu bisa teu boga guru wallahu a'lam bishawab. Allahumma ya qadiyal